wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simpuring sona mawalan muslim dina program Warta Sunda. Sabaraha waktu nu lebet kana reaksi Sunda baris didugikeun kana sabaraha payun dina warta anu bade ka pindangkeun nyaeta dina kajadian res area Karangkamulian resmi dibuka dina tanggal 15 April 2025. Dina 15 April 2025, res area Karangkamulian di wewengkon Cijengjing ayeuna geus resmi dibuka pikeun umum. Tempat ieu disayogikeun pikeun ngarojok wisata ka situs Karangkamulian jeung jadi tempat reureuh wisatawan di jalur Ciamis sareng Banjar. Fasilitas di dinya ngawengku tempat parkir lega, kios kuliner, musola, toilet bersih, jeung pusat informasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata Ciamis nyarios, res area ieu dihareup bisa ningkatkeun daya tarik wisata jeung ekonomi warga setempat. Pamirsa, hatur nuhun kana perhatosanna, wilujeng patepang deui lain waktos simpuring sona mawalan muslim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.